Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita Nyi Kelet bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna? Sora cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Harita sanggeus menang penjelasan ti Ustad Syarif, Mang Toto biiam terus baralik ka imahna. Pon kitu deui Ustad Syarif terus marulang ka imahna sewang-sewangan sanggeus yakin kayaan tenang. Ngan katenangan di eta lembur jigana teh teu lila. Terus dihujanan ku gogoda nu kacida beratna, patali jeung kaselamatan warga pilemburan. Memang anu ngaronda mah geus pasti siap pancen peuting harita kuduna mah. Ngan kusabab peuting harita lolobana hoream jeung carape atawa alesana mah pedah teu harengheng teuing ku jurig hulu. Anu baralik tahlilan ti imahna si Poleng tarunduheun lantaran tas seueuh barang dahar guhor weh kabeh pada salare. Peuting beuki sepi jempling, gaang jangkrik ciang-ciang katu cari cangkas, sorana mungguh kasilap ku sora anjing anu pating jeregu bebaung ti kaanggangan, nimbulkeun hawa kakeueung jeung nambahan hoream pikeun warga kaluar ti imah. Jeung kusabab ku kalalayanana warga lembur akibatna teh saurang oge anu nganyahwankeun ayeuna jurig hulu hiber tibeh kaler muru imahna si Poleng. Kolebat plus
Jurig hulu teh nobros bilik laju tembus ka jero ngalayang di tengah imah. Ngan aneh eta kejadian teh bete nimbulkeun karuksakan pikeun imah si Poleng waktu bilikna ditubruk ku jurig hulu. Jurig hulu lir ibarat anu bisa tembus kana bilik. Kalayang gaya bag. Jurig hulu teh hiber gagaya bagan di tengah imah muru kamar anu dipake sare ku si Poleng jeung Nyi Edoh anu keur kakandungan. Nyeh eta jurig hulu teh nyengir bari katemporang ngeteng nasihum. Letahna panjang bari ngalamotan bibirna anu handap. Jeung saha atuh eta nu jadi jurig hulu teh, Nyi Lilis atawa Nyi Suryati. Tapi memang lamun disidik-sidik mah keuretan beugeutna jelas eta teh jurig hulu jalmaan Nyi Suryati. Lalaunan suku Nyi Edoh ngajogo sorangan. Sampingna nyingkab luhur pisan. Calana jerona pargat ku sorangan. Lambeng si Poleng harita sarena tibranaker lir umpama anu keuna ku aji sirep we teu kecet-kecet, teu usik teu malik jiga jalma nu geus paeh. Nyi Edoh nya kitu deui sarua, teu sadar dirina keur kaancam bahaya sarena tibraka cida. Srot 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 eta jurig hulu teh terus lalaunan turun ka handap ngadeuketan kanu keur ngajogo. Manehna nyaho anu keur kakandungan teh karek 6 bulan can nepi ka 7 bulan acan. Tapi welasan poe deui kakarak 7 bulan teh. Makal nikmat cigana ieu mah ye. Ngorokna ieu mah masih ngeumel-ngeumel. Cek jurig hulu ngagerendeng ngomong sorangan. Ngebayangkeun kumaha nikmatna ngadahar orok anu eumel-eumel masih aya dina jero kandungan. Pejit si jurig hulu tembong jadi jolotos heuras sarta jurig hulu ngawahan saeutik. Kejadian saterusna bener-bener lain tenjeun pikeun jalma anu sawanan mah atawa sawakan. Tangtu bakal ngabiri gidig jeung kapaehan nenjona. Waktu rarangan Nyi Edoh ditembus dirojok ku pejitna jurig hulu meh salaput hulu melit jeung ngabedol orok anu can waktuna lahir kudu bijil tina jero rahim. Getih tembong ngabayah bah malahan mah muncrat maseuhan sepre jeung suku Nyi Edoh anu langsung sapasang panona mendelik tinggal babedasna wungkul sabab anu hihideungna malik ka luhur. Srak-srak nepi karangsak palawangan Nyi Edoh. Laju Nyi Edoh katempo ka kerejetan. Kerejet. 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 Kulahe. Sakedeung suku Nyi Edoh tembong ka kerejetan sarta satuluyna ngulahek teu usik deui. Korban tina kakejeman Nyi Suryati anu geus ngaranjing rejeung iblis ngarobah jirim jadi jurig hulu demi kepentingan diri pribadi. Orok anu geus pegat tali ari-arina terus dilamotan getihna nepi ka bersih. Jeung eta kajadian teh bet asup kana impian si Poleng salaki Nyi Edoh. Tapi si Poleng sadar teu sadar hayang cengkat tina sarena ngan orok kaya. Awakna karasa berat lir umpama katindihan ku batu ratusan kati. Orok anu eumel-eumel jadi parab jurig hulu nepi ka ledis jeung tulang talengna. Geus hasil ngalaksanakeun pamaksudanana belesat. Jurig hulu ngabelesat ninggalkeun imana si Poleng. Ninggalkeun layon Nyi Edoh anu palawangana geus gudawang rawek.
Eta jurig hulu ngabelesatna bangblas nuju kabeh kalerkeun. Tapi saleosna jurig hulu nya si Poleng kakarak bentak laju korejat. Hudang ngorejatnya kalikeun. Koceak. Si Poleng ngoceak satarikna waktu nenjo pamajikana keur guyang getih. Atuh para warga nu ngadenge kana sorang ngoceakna si Poleng gancang barijil ti imahna masing-masing. Aya anu terus nakolan kohkol, aya anu langsung lompat ngabar nuju ka imah si Poleng. Aya deui nu pabeja-beja. Warga nu kakarak wijil ti jero imahna masing-masing bari can apal mimitina lantaran jauh jeung lolobana mah geus salaret ibra. Kadenge harita pada tumanya. Awewe lalaki kolot budak barijil ti jero imah lantaran milu panasaran. Non ieu naon euy? Non ieu teh naon? Hayu euy urang ka imah si Poleng. Si Poleng tadi ngoceak mun ditarik. Cek warga patembalan. Bari kabeh gancang lalumpatan muru ka imah si Poleng anu masih ngingkiung ceurik di kamarna bari ngarangkul pamajikanna nu geus jadi layon. Si Poleng kadenge deui ayeuna mah geragero minta tulung ka warga. Tulung, tulung. Tuh, si Poleng kadenge na. Ayeuna mah minta tulung euy. Ayo. Kabeh warga ngadenge si Poleng minta tulung langsung lumpat. Warga langsung ngagancangkeun leumpangna. Teu lila jog kabeh anjog. Ka imah si Poleng bari pada marawat cempor. Kang Boleng, kunaon Kang? Naon? Si Poleng kadenge nembalan bari nginghak ceurik. Tulungan abdi Mang Uzep, tulungan. Orge warga lembur sejenna, tulungan abdi Mang, tulungan. Nya nulungan teh nulungan kumaha Poleng? Aya naon? Cek saurang awet tengah tubuh kadenge milu tumanya. Tadi aya jurig hulu ka dieu. Nyi Edo pamajikan abdi jantan korbana. Cek si Poleng. Aya jurig hulu? Aya jurig hulu cenah euy. Warga rutret silih teuteup bari ngandung karuas. Alah. Oh, warga eta barudak tong sina kaluar milu ka dieu euy, bahaya euy. Cek saurang warga laki. Di antarana ngajurungkeun barudak sina baralik ka imahna sewang-sewangan. Nya atuh eta aduh, ieu barudak make jeung marilu sagala. Hayu Ujang, urang marulang. Sieun di dieu mah bisa jurig hulu, hayu. Cek warga awena di antarana terus barirat baralik deui ka imahna. Bari marawa barudak masing-masing. Aya jurig hulu teh mah. Awar euy jurig hulu. Mak, anu kumaha jurig hulu teh mah? Uing hayang ningali mah. Hush, Ujang. Kemana bae nyarita teh? Hana mah, balik. Sumpah bae ngomong teh budak-budak. Ayo balik. Awewe jeung barudak mah harita pada baralik deui. Sedengkeun warga nu lalakina mah di antarana belas bulus arasup ka jero imah si Poleng. Tapi anu teu wasa ningalikeun mah layon seperti Nyi Edo. Harita gancang jalma baralik deui kaluar ti imah bari UO. Dina kayaan keur kitu. Torojol RW Gandi jeung RT Suha. Tembong pating torojol datang. La ilaha illallah. Poleng hampura. Kuring telat datang. Ieu ge Pak RT apaleun sote. Jeung ka dieu sabab diajakan ku kuring. Aduh, hampura. Leres Kang Poleng, hampura pisan. Lain kuring tambelar. Tapi apalna oge karak ayeuna. Tapi tenang, kuring geus masihan terang kaki Sudin Tama. Teu sawios-wios bae we RT abdi ngartos. Nanging yo Pak RT nyarios uninga kaki Sudin ta.
Uning hati siapa? Cek si Poleng tumanya. Saur saderek apud sim kuring duaan terang kajenengan Kisudinta teh. Pami aya waktos atuh mungkin sim kuring sarang Pak RW hoyong nepangan eta kasepuhan. Leres teh kitu Pak RW. Sumuhun Bapak arek kaditu nepungan Kisudinta. Teh salahna meureunnan urang Minang saraya we ka Kisudinta. Kuring yakin Kisudinta pasti bakal sanggupeun pikeun ngungkulan kekayaan di lembur urang anu kieu. Mohon syukur atuh Pak RW kali Pak RT tos terang mah kana mi Kisudinta. Nanging bade usaha dijejabkeunana ngabojeng kadituna teh manawi Pak. Oh, nya tenang Jang Poleng mah tenang. Kuring duaan mun ngadatangan Kisudinta bakal diantar ku Jang Apud. Oh, mohon mangga tuh Pak RW. Mugi lancar we pamaksadan Pak RW kali Pak RT. Nanging punten pamiji sim abdi moal wakatiasa nyarengan Pak. Punten pisan Pak. Oh, nya moal Bapak oge. Moal ngajak Jang Poleng. Piraku anu keur kapapaitan diajak lunta. Jeung deui moal sembarangan indit sabab kudu pamit heula ka Lurah Parman meureunnan pikeun menta idin. Ngan kahayang mah sagancangna kuring indit nepungan Kisudinta teh sabab lembur hayang gara-gara aman. Sumuhun mangga Pak RW. Pak RW nuhun pisan kana peratosanana. Tur mudah-mudahan we tareka Pak RW katut Pak RT aya hasilna. Kisudinta sadia disuhunkeun bantosan ku pihak lembur urang. Nya mudah-mudahan eta pisan nu dipiharep ku Bapak oge katut warga lembur sakabeh. Sok Jang Poleng kudu tenang ya jeung sabar dina enggoning yang hareupan ieu coba. Mohon da sanes abdi bae geuning anu ngarandapan kieu teh Pak RW teu seueur batur oge. Matak abdi ayeuna siap pikeun ikhlas narimakeun ieu kanyataan Pak. Kira wanci janari leutik layon Nyi Edoh karek beres di Pulasara, beres di mandian, sedangkan anu nyieun kuburan bat lila ka anggeus sabab tetela loba batu gede geuning nu ngahalangan di kuburanana. 3 kali pindah ngagali taneuh anggar kitu bae. Nu ngagali nepi ka ganti jalema lantaran itu mah carapeun teu sanggup neruskeun hanca gawe. Eta kaayaan teh kadang sok disebutkeun simbol atawa tanda. Pajarkeun eta teh tanda nu maot beurateun ninggalkeun alam dunya. Padahal meureunnan kawenehanana we eta mah lahan anu digali teh loba batu jadi lila kagalina. Ngan kalah koh hayuh pindah mah kira-kira 5 kali pindah kakarak ngagali kuburan teh anggeus lancar. Tapi alatan ku ayeuna kitu layon Nyi Edoh karek bisa dikurabkeun teh dina wanci isuk-isuk haneut moyan anu nganteur lobaan pisan. Sedangkeun dina wanci pabebeurang Jang Ajid jeung Jang Apud daratang nepungan si Poleng negerakeun bela rasa sungkawana. Jang Ajid kadenge nu keur cumarita. Aduh, hampura kuring duan leng euy. Karek bisa nepungan ieu. Tapi lain ngadung harti kuring teu apal aya papait anu niba ka maneh. Ngan nyaho sorangan meureunnan balik ka imah teh ngadon loba nu nganggap lidiwa ka dewek. Capek euy jeung tundu dewek teh. Nyahirna mah dewek Douglas we kasarean. Sanggeus dewek dahar dari teh loba dahareun. Indung jeung Bapak Uing mah harita teh duka teuing ka mana milu kabur jeung warga. Dewek sorangan kaget di imah teh kasampak loba nu ngariung. Si Apud kadenge ngilumairan ku caritaan. Kuring oge sarua leuwih riweuh jeung parah. Oh, leuwih riweuh jeung parah kumaha kitu Pud? Si Poleng karung. Nya, gara-gara kuring mulang ka imah, si Man nepi ka kapaehan sarelila. Kuring oge kaget mimitina mah di imah bat loba nu ngariung dikir. Ari sampeurkeun ngado lalumpatan.
Cek si Apud bari seuri. Masih keneh kabayang kejadian tadi peuting ningali pamolah kalakuan para warga. Oh, kaget aya nu ngariung talilan teh nya. Nyaan apes pisan urang tiluan dianggap geus marawat euy. Ngan leuwih apes nama nasib uing. Sabab teteh lah pamajikan uing anu keur kekandungan teh adon maot dibinasa ku jurig hulu euy. Heuh, sing sabar we leng. Sabab da geus kuduna meureun, kudu dikumahakeun deui atuh geus kieu. Kitu kuduna sing narima we leng. Cek si Ajid bari ngecelakeun Cimata asa kagagas. Nya heueuh atuh, wayana we dewek teh kudu ikhlas narima ieu kanyataan euy. Katambah lain dewek wungkul anu ngaradapan kieu teh euy, tapi batur ge loba. Nya, tapi kejadian teh kudu bisa kabayar mahal ku eta jurig hulu leng. Urang tiluan geus nyaho, saha apana nu jadi jurig hulu teh. Di antarana si Lilis jeung si Suryati. Setan dieu beuki dieu nya, setan dieu beuki dieu eta jurig hulu teh tambah ngabayakeun euy. Cek si Apud bari kekerot nahan amarah. Si Poleng komo leuwih nafsu hayang balitungan ka eta jurig hulu mun parang panggih moal disesakeun jigana. Ngan hampura we euy, dewek moal bisa maturan maneh ka Kisudinta. Maneh arek indit tiluan jeung Pak RW Gandi katut RT Suha ka Kisudinta nya. Cek si Poleng bari neuteup ka dua sobatna. Oh, syukur atuh maneh geuning geus nyaho leng. Dewek arek indit ka lembur Kisudinta tiluan jeung RT Gandi jeung RT Suha. Ari maneh rek indit ka ditu moal Jid. Ah, moal uing majikan mah. Nah, make jeung moal. Kawas lain jeung sohibae maneh mah make jeung moal milu. Ari maneh tingali ieu suku dewek tingali. Aduh, nakunaon eta bincurang maneh kot ka geundeg kitu Jid. Paingan leumpangna tadi jiga lurah, luhur sabelah cingkan sia teh kunaon. Nyata ditinggang ku ibu-ibu. Pan kuring basa tadi peuting teh teu lewat hareup tapi liwatna jalan dapur. Di taun dewek disebut riwa bari dibaledog ku ibu-ibu teh. Lain eta ibu-ibu ngabaledogna make naon nepi ka suku maneh ka geundeg kitu euy. Eta dibaledogna ku coet batu euy. Untung we teu keuna ka tarang oge eta batu teh, eta coet teh. Si Poleng sanajan keur prihatin oge masih keneh bisa seuri. Kahibur ku caritan si Ajid anu teu waleh pikaseurieun mun ngobrol. Aduh, karunya teuing singgera cager we nya Jid. Cek si Poleng. Si Ajid bari nepak tak-tak si Poleng, gancang nembalan bari seuri leutik. Soal suku dewek mah tong diingetkeun deui. Esuk pagi oge bakal cager suku kuring mah. Anggur maneh ulah ngulawut wae nya Poleng. Moal dewek mah moal ngulawut, dewek pasti kuat Jid. Syukur atuh ari kuat maleng, syukur. Kira-kira poe naon inditna ka Kisudinta teh Pud? Cek si Poleng ngareret deui ka si Apud. Kabeneran can aya kaputusan euy ti RW Gandi jeung RT Suhana leng. Nya atuh tanyakeun deui ngarapuguh ari ditanyakeun mah. Cek si Poleng. Nya cenah engke darek dibahas deui dina riungan. Nah, dina riungan naon kitu Pud? Aya acara naon? Si Poleng penasaran, laju neuteub antep ka si Apud. Riungan warga leng supaya giat deui ngarondana. Ulah kena-kena keur tiiseun ngaronda teh ngaradak haroream terus eureun. Buktina geuning baya mah datang teh kanyahoan. Jurig hulu nyieun Rajapati di lembur. Malahan mah niba ka keluarga maneh pisan leng. Keun lah bae Pud.
teu kudu ngarasa handeueul ku aya ieu kajadian kabagi pugusan nu apal. Memang segala kejadian sanu bakal apal datangna tara kanyawan, tapi pan ari waspada mah kudu deuleu sedeleng. Kitu eta tilu sobat ngobrol ngaler ngidul. Lila ngobrol nate nepi ka wanci sore kakarak jeung Apu jeung Ajid paramitan sabab aya nu ngangkir ti balai desa ku aya nariungan teh. Tur teu kacaturkeun deui kumaha di jalanna harita jeung Ajid jeung Apud geus narepi ka tempat nu dijugjug milu ngariung kana eta gempungan nu dilaksanakeun di balai desa. RT Suha ngahapit Lurah Parman, kencaeunana aya RW Gandi, dariuk panghareupna, ngungkulan warga lembur anu dariuk ngajajar jeung warga sejena. Lurah Parman kadenge cumarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kasadaya kadang warga anu sami hadir tangtosna sadayana parantos uninga kana maksad ayana iriungan nyaeta pikeun ningkatkeun kasadaran urang sadaya salaku warga lembur anu kagungan tanggung jawab ngajaga keamanan katentreman di lembur ku secara rereongan. Nanging taya lepat na panginten simkuring salaku aparat desa kagungan wewenang pikeun ngabebenah kumaha saena supaya kadang warga langkung sumanget deui dina enggoning mancen tugas ngaronda maksad dina unggal wengi. Ayeuna pedah nuju tiis-tiis ngaronda jadi diareureunkeun antukna urang sararea balanga sarta datang Rajapati tidur jana jurig hulu nimpa ka pamajikan Jang Poleng. Apaan urang asa boga dosa, cek Lurah Parman bari regeureun heula nyaritana diselangku muterkeun paneteupna ka sakurwarga nu aya di dinya. Sakapeung katempo Lurah Parman narik napas panjang bangun anu bener-bener berat jeung seunggah ngungkulan bang baluh dina hatena salila ieu patali jeung kayaan di pilemburan. Teu lila Lurah Parman kadenge nyarita deui. Tah ku kituna simkuring nyuhunkeun kawijaksanana we ikhlas ngajalankeun amanah sarta nu nguruskeun ieu kayaan bakal ditanggung ku Pak RT Suha katut Pak RW Gandi. Cek Lurah Parman nunjuk RW Gandi katut RT Suha ku jempolna. RT Suha katut RW Gandi silih reret bari imut. Sedangkeun warga lembur saurang oge can aya nu wani nyarita sabab can dibere alas cumarita ku Lurah Parman. Lurah Parman kadenge nyarita deui. RT Suha katut RW Gandi silih reret bari imut. Sedangkeun warga lembur saurang oge can aya nu wani nyarita sabab can dibere alas cumarita ku Lurah Parman. Lurah Parman kadenge nyarita kumaha para warga sanggup mun ngarobah tata kahirupan pikeun kapentingan urang sararea. Cek Lurah Parman bari nyelang muterkeun paneteupna ka sakabeh warga anu langsung narembalan. Siap Pak Lurah, siap. Nuhun pami siap mah. Hambura ayeuna kuring tandes dina cumarita. Sebab kuring teh kesel jeung sedih oge karunya katut rea-rea deui perasaan anu nyang karup dina jeroning ati sanubari. Tapi ayeuna soal ngaronda warga lembur bet sarumingki bet harurea na kunaon, cek Lurah Parman.
Tapi narajang kawarga nu poksang mah ngadon kieu nyaritana. Pira kowe atuh teu herang-herang acan onaman mah ngaronda teh da perlu amunisi giji jeung ubar lapar palurah. Ari kosong teuing mah beuteuh wajar mun teu semangat oge ngarondana cek eta warga. Tapi wajar kitu teh mah anu ngaronda teh da kudu dibere opieun jeung cek kopi hideung katut sajabana sangkan teu tunduh eta teh geus jadi ilaharna. Dina kayan keur kitu na atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.